hormati ku urang nu janten inung, hormati ku urang nu jadi inung budak, hormati ku urang nu jadi inung pamajikan mitoha teh, hormati inung tere sabab dina awak urang ge aya inung teh saberiji. Mata digambarkeun upami urang ngaleueut bahwa dina gelas atanapi dina naon dina botol gitu. Sok memeh urang ngaleueut eta ramo nu pangpayuna katingali ku urang naha cingir, curug, jajangkung, jari manis atawa inung leungeun. Kan kieu tuh. Hartina tong waka nginum lamun urang can apal inung urang teh nginum teu. Sing inget ka saha? Ka inung. Mun teh mah urang tua ngahuak. Pami urang bade ngahuak sok nu pangpayuna mayuna kana rarai urang naon tah? Inung. Mun salaki ngabaso di kantor ngabaso di ngobaturan ngawuk sing ingat lah ka inung budak. Ngapah deui. Katak sing kuring mah lamun inget ka inung budak ka tukang mah samangkok deui mah. Beda inget teh ka inung budak. Bahkan udud we udud para bapak sok. Nu urang rek ngenyot udud nu katingali teh naon? Inung leungeun. Bahkan ku naon mahal na inung, bahkan pengaruh na inung urang moal bisa ngahuap lamun teu dibarengan jeung inung leungeun. Sok ajaran urang tua inung leungeun teu miluan bisa ngahuap moal bisa nyomot moal nyomot kana piring tadi kitu kawas kopi bener inung leungeun aman kami bahkan jeung inung leungeun mah jeung sasaha siap main jeung naon jeung curug bisa gitu. Jeung cingir bisa gitu. Jeung jajangkung bisa inung mah gitu. Mata inung mah jeung nu bungsu jeung nu pertengahan jeung nu cikal aman jeung inung. Mata sok mumpung anu araya keneh inung bahagiakeun inung. Nu aya keneh pamajikan bahagiakeun inung barudak. Supaya naon? Supaya kapangih kamaslahatan, kamanfaatan, kebahagiaan dunia jeung akhirat.